Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Al jamaatu. Ari berjamaah. Ala dzukuri. Ka pirang-pirang lalaki. Al ihrori. Anu pada merdeka. Al mukimina. Anu marukim kabeh. Tegesna henteu keur nyanyabaan. Al balighina. Anu baraleg kabeh. Ghairil ma'dzurina. Anu henteu diuzuran kabeh. Fardu kifayatin. Eta fardu kifayah. Wa fil jum'ati. Sareng dina salat Jumat. Tegesna berjamaah. Dina salat Jumat. Fardu ainin. Eta fardu ain. Alaihim. Ka itu anu kabeh. Iza kanu. Di mana-mana bukti. Itu anu kabeh teh. Arba'ina. Eta aya 40. Tegesna 40 urang. Mukallafina. Barina anu mukallaf kabeh. Fi abniyatin. Dina hiji bangunan. Wa alaman nawatus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 32 kantun faslun. Alhamdulillah. Al jama'atu kita can dihurungkan cia lampu. Al jama'atu ala dzukuri al ihrori al mukimina al balighina. Fardu kifayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Al jama'atu. Ari berjamaah. Ala dzukuri. Ka pirang-pirang lalaki. Al ihrori. Anu pada merdeka. Al mukimina. Anu marukim kabeh. Tegesna henteu keur nyanyabaan. Al balighina. Anu baraleg kabeh. Ghairil ma'dzurina. Anu henteu diuzuran kabeh. Fardu kifayatin. Eta fardu kifayah. Wa fil jum'ati. Sareng dina salat Jumat. Tegesna berjamaah. Dina salat Jumat. Fardu ainin. Eta fardu ain. Alaihim. Ka itu anu kabeh.
Idza kanu di mana-mana bukti itu anu kabeh teh arba'ina eta aya 40 tegesna 40 urang mukallafina barina anu mukallaf kabeh fi abniyatin dina hiji bangunan wa alaman nawatussalam. Pasal berjamaah halaman 58 ya. Atas ayat hari hukum berjamaah dina sholat 5 waktuna eta fardu kifayahna dosa munkabeh ngantuna farduna kalalakina anu pada merdekana adab cari cingna lain anu lumakuna anu baleg lalakina nu henteu aya uzurna daya gering jeung hujana akenging teu berjamaahna mugi fardu kifayahna mun sawareh migawena bebas tugas muliana angan teu kabere ganjaran mun salembur pada ngantun sholat pada pacul celan dosa rere dosa sarerea ananda berjamaah ngantunkeun tos tambihan sakna hijinya antos eta oh aya dosa sarereaaneun sakna kirang hiji ya. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Sate acan lebet kana pasal berjamaah kamari dina rukun salat aya hiji faedah kegunaan anu kedah diperhatoskeun nyaeta tentang muwalah
ari muwalah teh tuluy kan dina salat teh anu rukunna aya sabaraha kamari 17 aya maca Fatihah aya ruku aya i'tidal aya sujud aya tahiyat tah kan eta teh kedah ngaruntuy tah runtuyan eta teh kedah muwalah alias kedah tuluy ulah kumaha ulah cicing dina hiji rukun keur nungguan rukun anu sejen insyaallah urang matara nya contoh mun keur salat biasana dina salat sorangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin tara kitu ieu macana ge nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sorangan mah tah capek ieu teh dina jero hate nya cicing we heula di sawah barina nempokeun manuk tuluy we maca surah bismillahirrahmanirrahim beres we walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar ruku biasa subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah kelitir manuk tempokeun we heula naon we nya ieu mah conto manuk teh dina buktina mah lain manuk mun di imah mah nempo cak-cak atuhnya atawa sireum keur pauntuy-untuy ditempokeun we cicing dina rukun bari urangna teu aya pangabutuh anu bersifat bertalian jeung salat sami Allahu liman hamidah kan awasanana teh naon sunatna teh Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du geus beres eta tehnya da bari tutur alangan ge bisa nya maca eta teh sami Allah liman hamidah Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta cicing weh orang teh tah eta teh teu kenging nya komo dina rukun anu pendek rukun anu pendek teh sapertoskeun i'tidal atanapi pamidina sujud mah diuk antara dua sujud intina mah teu kenging ngahulang dugikakeun liren nya henteu ari ngobrol mah ngan cicing we lamun nuker nyarari awak mah Allahu akbar itu ngalampengkeun campek nah cangkeng padahal mah masih teu bari kikieuan ge kuat keneh nya beda lamun teh mah lamun teu cicing heula teu kuat eta mah uzur namina dihampura ngan ieu mah kuat masing dituluykeun ge ngan ieu mah ngeunahan we sami Allahu liman hamidah tah kitu nya ari keur berjamaah mah moal da aya naon aya saha aya imam anu ngaburu-buru mun sorangan tah ieu teh kedah muwalah teh naon tuluy ta ieu tuluy teh syarat kedah dipidamel laruknun sanes rukun teu aya kamari dina rukun salat kedah tuluy nya aya oge ruku i'tidal sujud diuk antara dua sujud nya tuluy ka dituna teh naon tahiyatnya diuk tahiyat akhir bacaan tahiyat akhir tah ieu tuluy teh lebet kana syarat sakumaha atuh ukuran henteu ngalilakeun teh ceuk tadi lamun dina i'tidal ngahuleung heula lamun dina diuk antara dua sujud ngahuleung heula anu mantak naon teh anu dilarang teh wasawwaroha al imamu bi alla yutawwila ruknal qasira patatwiluhu qati'un laha gambaran pikeun jadi imamnya imam rek makmum sebenarnya mah sami wae nya bi alla yutawwila aruknal qasir ku cara manjangkeun ngalilakeun rukun anu pendek sapertikeun i'tidal mun tadi mah sami Allahu liman hamidah anu kuduna mah dina panjangna ge Robbana lakal hamdu jeung satuluyna ari ieu kalah cicing heula
patatwiluhu tuluy weh dililakeun hitung-hitung istirahat cenah qatiun laha li ziyadatihi fi shalat malaisa minha lakin laisa fihi bayanu dhabtitul sakumaha ukuran lila nate wahaka al khawarizmi anil ashab anna dhabitahu ayyul haqal intidalu bil qiyami li qiraatil fatihati lamun dina iktidal dianggap lila teh dikira-kirakeun saukuran maca Fatihah. Urang maca Fatihah kira-kira sabaraha detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 10 detik nya lamun gancang. Iktidal ukuranana aya kana 10 detikan bari teu diangge babacaan pasunatan dina iktidal ya. Ieu mah murni cicing maka eta teh dianggap ngalilakeun rukun anu pondok. Jadi nging lami-lami lah keur urang mah insyaallah urang mah daripada dililakeun mah kajen teuing dikumahakeun digurudugeun ya Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah komo keur sorangan mah ngan bisi aya nu sok dililakeun eta teh teu kenging. Wal julusu baina sajdataini bijulusit tasyahudi diuk antara dua sujud ieu oge sami teh kenging dilamikeun kan diuk antara dua sujud biasana ngaos naon Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani kari-kari ieu mah diukna teh lila dugikakeun saukuran diuk tasahud. Ari tasahud kan rada lila nya diuk tahiyat ta eta oge sami teu kenging nya teu kenging dilamikeun ngan insyaallah urang mah tara nya boro-boro dilamikeun nu puguh mah diterehkeun eta namina tatwil nya titik intaha. Salajengna paslun pisuruti wujubi iqamatil jamaati wal jum'ati aya jamaah aya jum'ah. Ari jamaah mah salat berjamaah, ari jum'ah mah salat jum'ah. Cek urang mah sok disebut jumaahan. Tah ieu pasal bade nyarioskeun jamaah sareng jum'ah. Wa fi suruti sihatil jum'ati sareng bade nyarioskeun syarat sahna jumaahan. Cek urang mah kumaha yeuh jumaahan anu sah teh, kumaha yeuh jumaahan anu teu sah teh. Wa fi arkanil khutbataini sareng nyarioskeun pirang-pirang rukun khutbah 2. Ibu terang pami jumaahan khutbahna sok 2 kali. Wa surutihima sareng pirang-pirang syaratna khutbah 2. Jadi dina ieu pasal teh hiji bade nyarioskeun berjamaah, 2 bade nyarioskeun syarat sahna jumaahan, nomor katilu rukun khutbah 2, nomor kaopat syarat khutbah 2. Disebut khutbah 2 teh peda khutbahna aya 2 kali nya. Jumaahan teh khutbahna teh 2 kali dipisah ku diuk heula sakedeung keun lah heula nya. Hiji al jamaatu nomor kahiji nyarioskeun berjamaah. Berarti berjamaah ieu nu sok dilakukeun ku urang tiap dinten mun teu aya halangan nya.
Ari berjamaah tepi adai maktubatin dina ngalakonan salat anu dipardukeun. Jarang-jarang salat sunat berjamaah. Kajaba salat naon paling ge taraweh sareng salat Id. Aya istisqa jarang, kadang matara. Nah, salat fardu berjamaah nate engke hukumna dihanap fardu kifayah. Ari fardu kifayah teh wajib dilaksanakeun dina salembur teh cukup perwakilan, lain ulah berjamaah engke dihandapnya dina masalah fardu kifayahna. Pikeun saha fardu kifayah teh ala dzukuri pikeun pirang-pirang lalaki. Euleuh urang mah awewe berarti bae meureun teu berjamaah ge. Bah. Tah. Ieu nu farduna ya. Lalaki teh anu kumaha lalakina al ihrori anu merdeka. Merdeka teh lain urang mah apal merdeka teh kan Agustusan ya. Maksud merdeka teh lalaki anu statusna lain abid. Insya Allah urang sadayana oge merdeka. Lalaki merdeka teh lalaki anu eueuh nu bogaan, teu bisa dijual belikeun. Kan urang mah lalaki teh moal mungkinnya di urang aya nu ngajual, ieu beuli salaki urang moal bisa gitu. Sabab urang mah merdeka. Maksud merdeka teh lain abid. Maksud lain abid teh lalaki anu teu bisa diperjual belikeun, teu bisa dititah bari teu diburuhan dan urang teh nya. Ari abid teh jiga kieu urang boga domba atawa boga hayam. Tah hayam teh sarua jiga abidnya, jiga anu henteu merdeka. Rek diparaban sok henteu wae bae ari daek mah lapareun, rek dijual sok, rek dipencit sok, ngan ari abid mah ulah dipencit mah nya. Tah jiga hayam kitu jiga domba lalaki anu henteu merdeka teh. Ari urang makan merdeka nya. Merdeka sabab teu bisa dijual belikeun. Hiji pikeun lalaki na anu merdeka al mukimina tuluy lalakina nu keur mukim, keur aya di lemur henteu keur nyanyabaan ka lemur sejen. Berarti lamun urang keur ka mana ka pasar ka ditu jauhnya di pasar. Aya nu nuju dilaras kan gitu nya. Tos keun we atuh ari mungan mah. Tah pikeun lalaki anu mukim teh aya di lemur eta teh fardu kifayah hukumna teh. Di lemur teh kumaha nya aya di lemur keneh, kumaha urang mah keur di kebonna di lemur urang di lemur batur. Lamun di lemur urang berarti kaasup di lemur keneh. Ta eta teh hukumna masih keneh fardu kifayah. Walau bibadiyatin jeung sanajan bukti eta lalaki anu merdeka teh cicingna di leuweung di kampung pelosok ya.
jalma aya nu sok cicing nate di leuweung mun di dieu mah di kebon atawa di mana we nya kabeneran eta jalma nate lalaki maka eta teh kaperdih ka hukuman parduna berjamaah. Jadi lamun henteu teh doraka nya engke lamun sama sakali teu aya nu berjamaah. Al baligina lalakina teh anu baleg. Nu baleg mun zaman ayeuna mah minimal keur lalaki umur 8 tahun geus baleg ayeuna lalaki. Secara aturan kitab zaman baheula lalaki cirina baleg teh umur 15 tahun. Tapi di zaman ayeuna 8 tahun oge geus naon geus baleg bubuluan geus kaluar lamun ditingali geus pikaresepeun nya. Komo ari awewe mah umur 7 tahun ge geus naon mun geulis geus kaciri naonana geugelisna resep teh lain ngan sakadar lucu tapi mungkin wae dibarengan jeung perasaan bogoh. Tah di dieu al baligin tah ari baleg teh ai al ungqolai tegas nama pirang-pirang anu berakal. Kumaha cirina? Asongan na piring, ruhak jeung bolu, kira-kira bakal nyokot mana ya? Nyokot bolu, oh berarti geus baleg nya. Kira-kira 8 tahun mun disuguhan ruhak jeung bolu bakal milih naon? Kitu nya. Milih ruhak. Almasturina anu ditutupan oratna. 8 tahun budak ayeuna geus lalingsig nya. Mun zaman baheula makan aya nu dikokolor keneh, aya nu dicangcut wungkul ning nya disempak wungkul titirilikan mun zaman baheula mah. Zaman ayeuna mah tos naon geus garaya nya leutik keneh oge geus garaya. Bigoiri mayazri katinin wahasisin nya. Kalawan lianti perkara anu hina sapertikeun taneuh baseuh jeung jukut. Di urang mah tara aya nu make pakaian, da pakaian ge loba nya. Tara aya nu make pakaian make jukut. Naon atuh jukut teh daun cau meureunnya dikurilingkeun. Boro-boro jukut urang mah ku karung oge geus tara nya. Jadi anu boga tutup-tutup wajib berjamaah berarti anu sama sakali teu boga baju eueuh jukut-jukut acan ieu mah tataranjang we teu bogana naon gitu. Eta mah teu naon eueuh pardu nya teu kawajiban berjamaah. Goiril ma'dzurina bari teu aya uzur. Sapertikeun mana bisaiin minal a'dzari allati hiya kama syaqoti marodin sapertikeun jalma nate keur gering bari gering nate ripuh lamun indit berjamaah teh pimadarateun teu wajib berjamaahna. Ek berjamaah ngan lamun berjamaah teh bakal leuwih gering. Lamun nyeri cangkeng-cangkengna bakal ripuh teh dalam artian ripuh anu lain ripuh ngan nyeri jiga urang nya. Urang ge da nyeri gitu cangkeng teh sakapeung. Tah lain nyeri cangkeng nu kieu tapi nyeri cangkeng anu ripuh anu nepikakeun gagauran kadituna nepi ka kudu dibekal ka rumah sakit. Lamun nu rieut-rieutna nu kacida, lamun anu naon panyakit mah nanu kacida anu pimadarateun we. Dalam kurung lamun ku hadirna teh kalah batur teh nepi ka palalaur paur eta berjamaah paur itu paur ieu tah eta mah teu wajib berjamaahna ge nya. Bisi kalah ngamadaratkeun ka dirina oge ngamadaratkeun ka batur. Mana deui nu teu wajib berjamaah teh wa matorin jeung hujan. Alah
teu wajib cenah berjamaah mun hujan hujan ya hujan anu kumaha hujan anu mantak ngabaseuhan kana dampal sendal ari hujanangan miripis bari urang lempang masih keneh garing mah nya wajib keneh berjamaah komo lamun tinggal ngajeleng mah ngan ieu mah hujan anu mantak baseuh sendal secara hukum eta teh teu wajib teu pardu nya dijieun kasempatan hujan moal sanes kitu maksadna nya ngan ieu hujan teh mangrupakeun uzur berjamaah ari teu aya hiji-hiji acan mah nya tetep doraka ngan ku ayana hujan ieu dihampura mana deui nya ai zaman ayeuna mah tinggal di payung hujannya make jas hujan wasiddatirihin jeung bangetna angin gede sok disebut angin naon di urang mah angin puyuh ya puting beliung angin gede tatangkalan arayeuh nepi kakeun palalaur komo di perkampungan mah saeutik-saeutik resikona teh naon katinggang jiga jalur nu ka dieu eta katinggang wae nya tah eta teh uzur berjamaah siddatirihin bilailin bari dina waktu peutingnya ari peuting kan teu kaciri mun gede angin lamun ningali tatangkalan lah sanajan eueuh tatangkalan ge pikapaureun wawahalin jeung belok alah laleur nya lamun lempang teh nepi ka mantak barelok eta oge diuzuran termasuk uzur berjamaah keur mangebluk kari-kari uzur berjamaah meunang teu berjamaah wah beuki naon beuki ngebluk we nya sanes kitu maksadna sebisa mungkin salagi mampu mah urang mah kumaha usahakeun cek waharin jeung panas pisan panas nepi kakeun lamun urang lempang ti imah teh nerep-tepnya tapi da urang mah sapanas-panasna di urang masih keneh kuatnya moe pare wae di sawah kuat ai pas bagian berjamaah teu kuat ari di sawah makan panasna disebutna teh leuwih panas daripada perjalanan urang ti imah ka mana ka masjid lamun berjamaahna di masjid teh mah wabardin banget tiris janari nya arek init berjamaah aduh tiris nya eta oge sami uzur berjamaah wajuin lapar can dahar tah mending kena dahar heula daripada gering keur berjamaah anu lapar pas adan urangnya lapar dah henteu tita tadi daharna atawa ngahaja nungguannya engke dahar teh pas berjamaah tah eta oge sami uzur berjamaah wa atsin banget dahaga naon ai hayang nginum teh ngaranna haus anu kacida ari di urang mah kana lapar da sangu mah nyampak ngan lamun can nyangu lapar nepi ka teu kuat ka masjid eta uzurnya jika ayeuna can nyarangu tah nepi ka teu kuat eta teh uzur dihampura ya ayeuna lapar teh wa atsin halabhab bari naon hese cai ayu di urang mah cai mah loba nya ka masjid ge sok makal malahan mah bihadrati to'amin kalawan dihareupeun kadaharan
lapar hareupeun urang aya dahareun bentrok jeung waktu berjamaah. Milih mananya mending dahar heula mending berjamaah heula. Mun kira-kira laparna teu bisa ditahan mah nya mending dahar heula. Sok aya geuning alasan urang maek dahar cenah bisi keur salat inget kana dahar. Jiga heureuy eta teh nya padahal mah asli, tapi bener-bener daharna geus naon laparna geus teu bisa ditahan. Ari masih keneh bisa ditahan mah ya. Masing sajam 2 jam deui masih kuatnya nyaeta mantos we salat heula bulan puasa ning pas adannya salat heula dahar heula eta mun salat heula kuat moal kuatnya tah tos ieu anu bieu dicaritakeun teh nyapikeun lalaki anu merdeka, anu aya di lembur, anu geus baraleg, anu teu gaduh panguduran, teu hujan, teu leueur, teu gede angin, teu lapar, teu keur haus, hukumna teh fardu kifayah. Ari ngaran fardu kifayah teh idza fa'alal ba'du saqotol haraju anil bakin. Di mana-mana dipigawe ku sawarehna maka gugur kawajiban sawarehna deui. Contoh mun ayeuna rek berjamaah naon ieu? Berjamaah Isya. Lamun di kampung Cikamuning eueuh hiji-hiji acan anu berjamaah Isya maka sakampung kabeh doraka nya. Ngan lamun aya saurang we nu berjamaah saurang teh duaan nya piraku imam unggul atau lain ge berjamaah aya we duaan nya saurang mah eta mah babasaan nya aya we duaan berjamaah maka nu sejen jadi teu doraka sabab ceuk kasarna mah geus diwakilan ku eta nu duaan. Berarti gede pisan eta ganjaranana yang geus naon geus ngagugurkeun doraka sakampung. Abi berjamaah contohna teh maka dosa sakampung gugur anu tadina rek doraka jadi teu tulus gara-gara abi berjamaah ngan ulah ari kieu mah ngapai ka tiap imah mayar tadi dosa geus dikurang geus digugurkeun ulahnya ari kitu mah nya pedah geus digugurkeun naonana dosana mantak di sisi lain urang teh kudu nganuhunkeun kanu sok berjamaah dina tiap waktu salat da urang mah pernah teu sapoe we suganya anu geus kaliwat urang 5 waktu berjamaah taranya kadang maghrib isya peda aya batur subuh lohor kan di sawahnya asar di jalan maghrib paling maghrib jeung isya tak berarti lamun lohor eueuh nu berjamaah hiji-hiji acan doraka sarereanya asar eueuh berjamaah hiji-hiji acan doraka sarerea wayahna batur aya imam mungkul secara umum di bumi itu pasti berjamaah. Oh, berarti kalebat aya eta mah nguan. Atau itu mah bisa disaur berjamaah bisa. Tiasa. Mohon tiasa. Ku jadi kieu nya. Tah eta mah teu mohon. Janten aya kawajiban fardu alias wajib teh keur pameget nya. Kumaha ayeuna pameget ngan makmumna istri? Mangga eta masih keneh dianggap nya. Insya Allah nya aya di lemur orang nusok berjamaah wae aya
tah eta berarti aya kana nu nanggung. Ngan ulah aya ieu nu berjamaah moal tah. Nya sebisa mungkin mah urang ge ngusahakeun nya. Ngusahakeun sanajan nya urang mah dekeutna deket kana naon deket kana ngebluk nya. Abdi ge sarua gitu. Tah tos fardu kifayahnya. Jadi lamun aya salah sahijina atawa sawarehna nu migawe gugur dosa anu sasesana. Mun sakampung rek doraka kabeh aya we duaan berjamaah gugur jadi teu dosa nya. Beda jeung pangajian anu hukumna fardu ain atawa salat nu hukumna fardu ain eta mah kudu masing-masing. Naon bahasana teh nu notog ka saban-saban babatok teh mimitina teh naon? Nutug ka saban-saban hulu, notog ka saban-saban babatok. Jadi eta mah masing-masing. Salat fardu lamun urang salat batur henteu. Anger anu teu salat doraka. Ngaji urang ngaji batur henteu. Anger doraka anu teu ngaji teh sabab eta mah hukumna fardu ain, tapi ngaji nage ngaji anu hukumna fardu ain sapertikeun ngaji anu sapertikeun ayeuna ieu ngabahas fikih eta teh fardu ain nya. Urang mah geus bisa nya kajaba geus bisa mangan ari ngaji mah tetep hukumna kumaha wajib jeung ngaji teu kudu wae di mana di masjid masing rek di imah ge mangga-mangga wae nya. Ngaran-ngaran ngaos mah tan wajibna teh firraqatil ula pakot dina rakaat nu kahiji wungkul asal kabagean sarakaat we kitu nya. Gambaran kumaha gambaran makmumna makmum masbuk tapi kan tetep urang teh geus naon geus kagugurkeun ku ayana nu berjamaah oge nya. La fi jami'i shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma min salasatin fi qaryah au badwin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwada alaihimus syaiton. Lamun di hiji lemur eueuh saurang-urang acan eueuh duaan-duaan acan anu berjamaah maka lemur eta bakal dikawasa ku setan. Lain maksudna urang kikieuan ka setan lain ngan tingkah laku urang mun usahana usaha jadi henteu berkah ngan menang capek we menang duit mah ngan asa teu puguh ye dipakena teh ka mana duit mah lobanya ngan peda teu kaciri hasilna teh atawa duit mah menang kaciri jugrugna ngan hate dipinuhan kabingungnya loba duit mah tapi ieu teh bingungnya sok aya geuningnya ari bingung mah da teu kacirinya duit loba pare loba ngan bingung ieu teh nya tapi aya aturan duit eueuh pare eueuh udud we ngeunah kitu eta nu mahalna mah tenang nya. Jadi urang mah terkadang urang geus sok ngarasakeun ning naon bingungnya bahkan bingungna teh bingung poe isuk dibingungan ti iraha keneh ti peuting keneh lamun mikiran kebon kumaha nya kebon coba tadi hujan badag bieu ningali di jalan arurug buating kebon urang ge urug dipikiran we ti ayeuna nya ta eta teh mangrupakeun naon kabingung nya ari kabingung teh siksa anu pangrendah-rendahna nu diakibatkeun tina dosa. Matak lamun urang gaduh kabingung sae lamun urang maca istighfar astagfirullahal azim. Ngan ulah kieu mah urang mah tenang hirup teh berarti urang teu boga dosa teu kitu oge nya. Ulah kena-kena tenang urang mah teu boga dosa sabab bisa wae eta katenangan teh panyungkun ari tukang doraka bari tenang mah jelas eta mah panyungkun.
wa ma qala munafiqin wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam asqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wal fajri. Cirina jalma munafik teh ya, jalma munafik mah berateun pisan ngalakukeun salat isya jeung salat subuh. Tah eta ciri munafiknya. Nepikakeun teu dipigawe nya. Cik urang pangberat-beratna salat naon? Nya sabener namanya anu jelas mah subuh, tapi terkadang subuh mah sok nyaring sok salatnya. Ari isya mah kagok engke komo lamun naon lamun teu ka masjidnya gegoleran we di imah teh jah diakhirkeun tungtungna kaburu adzan. Eta nya salat isya jeung salat subuh walau ya'lamu nama fihi ma la tauhuma walau habwan. Patajibu al-Indonesia alam wala yusalluna patajibu al-jamaatu bi suyyid hadasnya. Tosnya. Jadi intina berjamaah teh hukumna fardu kifayah keur lalaki anu merdeka, anu cicing di lemur, anu teu boga pauzuran, anu geus baleg eta hukumna fardu kifayah. Sehingga lamun aya salah sahijina atawa aya duaan nu berjamaah nya gugur dosa salemur. Ngan lamun eueuh hiji-hiji acan eta mah doraka sarerea. Far'un lil imami sifatun mustahabbatun. Kantun nyarioskeun sifat mustahabbatun pasunatan pikeun anu jadi imam. Terserah ripuh juga nanya. Tawasela atuh. Bismillah lapar ya. Wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na bima alamtana. Robbi alimna alladhi yanfa'una. Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amanah. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul abdi rizkian ku kajembar,